Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di dia tepangkeun masta abdi teh Divya. Nya, abdi teh di dia bade ngadongeng carita tentang carita reungit kanu ceuli. Tah, kan sih urang teh sok pusingnya lamun aya reungit datang kanu ceuli gitu kan. Tah, urang ge bingung kan eta teh. Kunaon sih reungit teh sok kanu ceuli wae. Tah, jadi abi bade ngadongeng tentang asal usul si reungit eta sok kanu ceuli kunaon. Kan nya. Tah, dangkeun. Carita dongeng reungit kana ceuli. Di zaman baheula aya hiji karajaan reungit anu pohara bungharna. Coba gede, coba bunghar, pokona mah makmur lah si kerajaan eta teh. Tah, kerajaan eta teh dipimpin ku reungit awewe, ratunya ratu reungit awewe. Terus si pengawal penjaga nage garagah gede. Komodi patih-patihna saratia beuh. Tah, si ratu teh kacida gindingna make anting, make suweng, make pengkorong, pokoknya anu emas-emas kabeh lah di nu awakna teh nya. Tah, atuh meureunnya kabeh teh aduh. Tah, si ratu teh nya marake anting, suweng jeung pengkorong kitu teh katingali wibawana gitu kan sebagai sang ratu. Tah, hiji poe kan hiji peuting ratu jeung sakabeh rakyat reungitna teh kan keur kulem. Tah, pokona mah sadayana nya keur kulem termasuk patihna, rakyatna, ratuna oge keur karulem. Tiba-tiba jojo aya jelema hiji alus ka karajaan. Atuh kan keur karulemnya si rakyatna teh sakabehna lah karulem. Abusnya ka eta terus nyokot we si suweng ratu. Tah, si suweng ratu teh dicokot ka arah hiji ka bawah. Si ratu geus hudang. Atuh nya si jelema teh sakeun, jelemana lumpat langsung. Terus si ratu jojorowokan minta tulung. Tah, si suweng teh kan dicokot nya pokona mah. Terus si patih-patihna jeung pengawal penjagana teh lompatannya udah si jelema eta. Tah, geus kaudah teu kaudah si jelema eta teh. Terus nyamperkeun deui balik deui ka kerajaan eta. Si ratu teh isukna si ratu teh ngumpulkeun kabeh rahayatna. Jang dibere pengumuman kieu si pengumumanna teh. Kabeh rakyat reungit kudu neangan eta suweng ratu anu leungit. Tah, misalna teu kapanggih nya kudu kapanggih kitu teangan ka kabeh ceuli-ceuli jalema pokona mah kabeh diteangan. Tah, semenjak tidinya reungit teh sok ngahiung-hiung kan kanu ceuli kan kitu ngasa riweuh kitu kan ngaganggu. Tah, geus kitu teh si ratu teh si rakyatna teh kabeh meureun neangannya ka ceuli-ceuli jalema diteangan we. Teu kapanggih keneh wae nepi ka ayeuna. Tamatak si reungit teh ojo datang kana ceuli ngiung-ngiung. Teh neangan suweng ratu anu leungit, guys. Tah, sekian dongeng ti saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vamos pa la playa, pa curarte el alma.